Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi mitra kaum dangu sadayana, alhamdulillah dina dangat ayeuna urang sadayana tiasa patepang dangu deui sareng simkuring Mang Aa. Urang sami-sami neraskeun hanca dongeng Sunda anu katunda dina judul dongeng sareupna di Pajajaran karangan Bapak Aan Merdeka Permana. Sakumaha biasa ieu dongeng didugikeun ku channel anu dipika meumeut ku urang sadayana ka para wargi anu mikalandep kana dongeng mangga diantos dina channel anu parantos disayogikeun. Dina dinten ayeuna ieu dongeng sareupna di Pajajaran teh majeng kana bagian anu ka-38. Sakumaha anu kauninga hanca urang dina bagian anu ka-38 dugika nyarioskeun Ginggi teh anu harita nuju nalungtiknya kaayaan di Puri ngagunakeun elmu napak sancang teh. Tah kumaha lajengna ieu carita? Mangga urang sami-sami bandungan ku sadayana, mudah-mudahan ieu dongeng janten landong pangbebrah kana manah kanggo urang sadayana. Mangga nyangakeun sareupna di Pajajaran dina seri anu ka-38. Wilujeng ngadangukeun. Di pakarangan istal kaayaan kacida poekna ukur lamun ngagunakeun elmu sorot kalong manehna bisa ngawaskeun ka sakeuling bungking. Bari tetep ngagunakeun elmu mireungeuh ka tempat poek. Ginggi ngabelesat lumpatna oge ngagunakeun elmu napak sancang. Bebelesatan tur aya kalana lumpatna di luhureun wuwungan imah. Anu diburu nanya eta wilayah Puri Yogas Citra, malah tempat anu pang ditujuana oge geus jelas. Puri tempatna cicingna Nyimas Dewi Banyak Inten. Ginggi kudu langsung muru ka eta tempat pikeun ngungkulan rasa hariwangna. Teu jadi masalah lamun kacurigaanna teu ngabukti ngan anu ngaganggu kana pikiranana kumaha lamun ngabukti. Jadi pikeun jaga-jaga kemungkinan anu goreng manehna kudu nalingakeun kasalamatan diri Nyimas Banyak Inten. Ginggi luncatan luhureun kuta atawa benteng Puri, luncat ka ditu luncat ka dieu aya tugur duaan anu mireungeuh ngan kusabab Ginggi ngabelesatna gancang. Parenehna ukur gigisik kana panon da meureun asa mireungeuh asa henteu. Disangkana ukur titingalian wungkul da geus kitu malah leumpang deui jiga teu ngarasa kungsi aya kajadian. Ayeuna Ginggi geus tepi ka kuta anu ngurulingan Puri tempat dumukna Nyimas Dewi Banyak Inten. Ginggi can ngajaran ku kulunuan ka sabeudeureunan Puri, paling oge ka Bale Kambang basa nganterkeun surat atawa di dapur basa dititah nyieun papasakan. Aya sababaraha adegan imah mangrupa imah papanggungan anu dijieun tina kai jati, kentengna sirap, bangunan anu leutik maukur ku hateup inyu. Kaayaan mungguh ti iseun peuting kieu jabahawa tiris bisa jadi sararea geus sarare. Tapi ku sabab kaayaan sakitu jemplingna dikeun ngayakeun hiji panalungtikan mah Ginggi kudu ngagunakeun elmu hiliwir sumping. Nyaeta elmu jang ngadedengikeun sora anu laun, anu leutik, anu hawar-hawar. Ku ngagunakeun eta elmu manehna bakal nalingakeun lamun mah aya sora-sora anu nyurigakeun. Sirah Ginggi mani dengdek bae sabab ngadenge sora anu picurigaeun. Di bagian juru hiji imah badag aya jandela, tah ti jeroeun jandela kadengena sora-sora picurigaeun teh. Ginggi ngadeuketan jandela, tetela jandela teh melenge saeutik. Kalawan tartib Ginggi lalaunan melengekeun jandela sangkan rada muka. Ginggi anu ngagunakeun elmu sorot kalung kacida ngagebegna jeung sakaligus ambek kagila-gila. Kumahan teu rek kitu diranjang anu diukir aya Nyimas Dewi Banyak Inten keur sare. Ari digigireunana suji angkara keur neuteub beungeut anu keur tibra sare. Aduh, ieu suji angkara ya. Pak Unu.
Pak ajengan Aceng Cikancung ya kumaha ya. Duh Nyimas, sia ulah nyiksa kaula Nyimas, ulah ngantep kakang hirup pinuh ku sangsara, sia ulah nolak rasa cinta kakang. Duh Nyimas, kunaon sia bet jiga eudek nampa cinta raja. Suji Angkara nyarita anak ukur harewos tapi bangun sedih, bangun bari euriheun ceuri. Uginggi kaambe bang bauan sarupa obat bius. Aduh paingan si Nyimas hees bae, meureun diracun ku ambean anu pimabokeun, ceuk hate Ginggi ambek harita teh. Hate Ginggi beuki ngagugudag panasna tepi kana embun-embunan sanggeus mireungeuh leungeun si Bangkawarah ngumbara kaditu kadieu. Malah jiga eudek ngudar pakaian Nyimas Dewi banyak inten sagala tah. Aduh ngan samemeh kata lanjuran belesat. Ginggi ngabelesat ka jero luncat tina jandela. Kaayaan teh poek yang ukuran jalma biasa mah jeung Ginggi yakin si bedus teh teu boga ilmu mireungeuh di tempat poek. Buktina basa aya anu ngabelesat ka jero, manehna mimitina mah teu bisa nangenan jirim naon anu cikeneh ngabelesat. Ngan bae kabireungeuh pisan Suji Angkara reuwaseunana malah bakat ku gempeur manehna cengkat rek lumpat muka panto kamar ngan samemeh maksudna tinekanan pundukna dironjang ku Ginggi. Awak Suji Angkara dibalikeun sinanyang hareup ka dirina, geus kitu jeduk tarang Suji Angkara ukur ke sababaraha bagian tina tanaga sagemblengna, sabab lamun teu kitu tarang Suji Angkara bakal bencar polona muncrat. Ngan ku tanaga hampolan dampaleungeun sakitu oge, awak Suji Angkara ngajol ka tukang ngagorobas, gorobas kaluar ti kamar ngaliwatan jandela anu muka. Hinggi embung lila cicing didinya barang jeung gajolna awak Suji Angkara manehna oge luncat kaluareun jandela. Basa luncat dampal sukuna rada jaya nincak kana harigu Suji Angkara. Cigana sora awak ngagebut kadengieun ku para tugur. Buktina teu kungsila tugur lelumpatan muri sisi jandela ngan bae Ginggi mah geus ngabecir jauh ti dinya. Isukna bae raribut yen wilayah Puri Yogas Citra diobrot ku bapa maling. Ngan untungna kaburu cenah. Ceuk para ponggawa mah kaburu kapanggih cenah ku Raden Suji gitu ceuk para ponggawa mah. Jadi bapa maling teh cenah teu tulus da sabab kaburu kapanggih ku Raden Suji Angkara, ceuk ponggawa Suji Angkara. Aduh baruk eta teh, ceuk Ginggi milu ngobrol. Ngan bae Raden Suji ngalaman tatu sabab si jalma jahat geus kumawani nganiaya ta euy, ceuk ponggawa. Duh artina eta jalma jahat pangabisana saluhureun Raden Suji atuh, ceuk Ginggi lir nyarita keur dirina. Lain kitu bodoh, sakumaha pinterna jalma lamun dibongohan makana cilaka, ceuk ponggawa nyentak. Da si Ginggi mah teu apal kana riwayat, jalma bodoh kitu mah bakal tetep katotoloyo, ceuk ponggawa sejena. Nah aya riwayat naon kitu? Nah apanan bareto zaman Kangjeng Ratu Dewata dayeuh pakuan bisa diobrot ku urang Banten teh kusabab dibongohan. Jalma jujur mah tetep bakal eleh ku akal. Sanajan eta akal teh karasa licik, eueuh tata kasopanan aturan perang anu keur lumaku. Ceuk ponggawa jadi pindah kana urusan politik. Tiasa jisim kaula ngalongok Kangjeng Raden,
Cek Ginggi pura-pura hariwang. Raden Suji mah keur ditatambakeun ka juru ubar Puri Yoga Citra. Tapi pan sakedeung deui bakal aya rombongan dayang anu deuk nganterkeun sagala rupa kaperluan Raden Suji. Sok siang ngolo dayang sangkan sia oge bisa milu ngalongok. Alus sia boga kaingetan sabab ku cara kitu sia bisa nembongkeun kasatiaan kadunungan. Cek Punggawa. Atuh Ginggi teh aya jalan komo meuntas. Ginggi bisa milu ka rombongan para dayang anu sarua rek ngalongok dunungan. Maranehna atuheun Ginggi milu teh sabab sakabeh babawaan bisa diserenkeun ka Ginggi dina wak ngakutna. Ngan pedah sanggeus tepi mah babawaan dicarokot deui ku anu baroga tugas. Ginggi menang milu asup ka hiji roangan badag di dinya aya ranjang. Kabireungeuh Suji Angkara keur ngalempreh tarangna bonconong bareuh. Sawareh warna beureum, sawareh pulas hejo, meureunnan geuneuk. Ariguna oge geuneuk, malah aya tatu jiga urut kakoet ku kuku. Ireungeuh kitu teu karasa Ginggi mireungeuh jempol sukuna anu kukuna panjang. Poe eta Suji Angkara can bisa ditanya sabab cenah can bisa cacarita bentes sirahna lieur jeung dadana eungap itu ceuk tabib teh. Ngan 3 poe ti harita Seta jeung Madi hideng hayang mapagkeun Suji Angkara. Cenah mah da geus rek eungkeut-eungkeut sehat. Hayu ceuk Ginggi jigrah. Hayu naon sia monyet? Da aing mah teu ngajak sia, tugas sia mengamandian kuda. Ceuk Seta nyenghor. Har, apaan Raden Seta oge? Sami gaduh tugas khusus, tapi naha ayeuna hoyong mapagkeun. Ceuk Ginggi mamandapan. Setan teh pan aing mah bawahan Raden Suji. Tembah Seta tetek kumangku. Nah, ada jisim kaula oge sami bawahan Raden Suji atuh. Tembal Ginggi. Lah, sia mah lauk buruk milu mijah. Ceuk Seta. Tapikeun bae Seta, mending bawa si Ginggi lamun di ditu aya pagawean berat. Pan kari manehna nu dititah. Ceuk Madi. Geus diomongan kitu mah kakara Seta satuju cangkan Ginggi milu. Atuh geus kitu mah bring tiluan arindit ka Puri Yoga Citra. Urang ajar pisan eta jahat Bangkawarah si jalma jahat teh jigana niatna teu bener tah di Purina Nyimas Dewi teh. Untung Raden Suji boga pangabisa ijen anu hebat. Lamun teu kitu meureun moal bisa ngajait kahormatan diri Nyimas Dewi. Nyawa Raden Suji oge boa moal katulungan. Ceuk Seta sabot tiluan lempang di jalan lingkungan karaton anu dibalai ku batu koral. Ginggi anu ngadengikeun ukur mesem. Nya si Suji salamet sabab ku aing teu dihampol satakerna. Ceuk hatena. Bencar tahulu namun aing teu leunges mah cenah. Basa diteang Suji Angkara nya geus bisa diuk ngan tetep dina ranjang tarangna ngajendol keneh jiga endog meri. Awakna dibengker keneh dina palebah dada. Ngan anu hate Ginggi sebel teh Suji Angkara kasampak keur dihuapan. Aduh, panas ieu mah kadaharana teh ku Nyimas Dewi banyak inten. Para wargi urang rehat heula sakedap aturan wilujeng wayah kieu ka sadayana nu masih keneh manco dina channel Dongeng Mang Aa. Wilujeng wayah kieu ka sadayana nya. Ayeuna teh dongeng sareupna di pajajaran teh lebet kana seri anu ka-38 kitu nya. Mudah-mudahan sadayana nuju sarehat. Wilujeng wayah kieu ka Pandang Awaludin ka channel Perniagaan Supi oge ka Teh Entin Kartini di Buah Batu oge ka Teh Rita RC ya di Cilenggrang aturan.
punten ka Teh Rita Damayanti di Cilengkrang. Punten sok lebat wae nya. Ka Teh Rita Ersih, ka Kang Imka Faroki di Banjaran, oke ka Teh Mutiawan di Sukabumi. Ka Nene Yani aturan Nene kudu jeung ngadangukeun. Ge Pak Ikno ya aduh ka mana wae ka sepuhan ah. Ka Teh Tami Malihah oge aturan kudu jeung ngadangukeun, oge ka Pak Uwon di Karawangnya. Ka Teh Linda Imut, ka Bapak Nanang Wijaya, oge ka Teh Enji di Pandeglang, ka Ibu Dokter Yulinda Belia anu teras Pogot, lajeng ka Teh Iom Puspa, ka Pak Ali Alun, ka Pak Dedi Mulyadi di Cileunyi, lajeng ka Bapak Taryo di Jambi, oge ka Pak Agus Somandri di Garut, ka Esther Adelaide sareng ka Pak Kanu, Pak Nurdin di Karawang aturan nu jeung ngadangukeun wae nya. Dikumkeun we anu sanesna mah kasadayana, mudah-mudahan anu ngadarungkeun dongeng nu jaya dina kayaan sehat walafiat. Supados teu nyangkolong ting kana waktos, mangga urang sami-sami bae teraskeun ieu dongengna. Ginggi anu ngadengikeun mah ukur mesem. Ya heueuh si Suji salamat sabab ku aing teu dihampol satakarna ceuk hatena bencar tahulu namun aing telenges mah cenah deui basa diteang Suji Angkara nya geus bisa diuk ngan tetep dina ranjang tarangna ngajendol keneh jiga endog meri awakna dibengker keneh dina palebah dadaana. Ngan anu hate ginggi sebel teh Suji Angkara kasampak keur dihuapan kadaharan aduh aya ku nikmat eta ku Nyimas Dewi Banyak Inten. Nyimas Dewi Banyak Inten juga rek eureun ngahuapan basa daratang bawahan Suji Angkara lamun anu semu era. Ih kasebeleun ceuk hate ginggi bari heheaban sirik maehna teh. Suji Angkara bunga dumeh anak buahna ngaralongok manehna baceprot nerangkeun kajadian peuting harita kumaha beuratna cenah dina tarekah nulungan kasalametan Nyimas Dewi Banyak Inten teh. Aduh kaula ampir boborot nyawa talamun kurang ati-ati dina nyang hareupan eta ulon-ulon kajahatan teh. Cek Suji Angkara bari ngareret ka Nyimas Dewi Banyak Inten. Hatur nuhun kana kasatiaan salira dinenang tayungan kasalametan jiwa sareng raga jisim kaula kakang. Ceuk Nyimas Dewi Banyak Inten. Menipi kasebeleun ceuk hate ginggi piwirna semu nyunghid harita teh. Salira kawilang sae manah Raden kersa tugur di purina Gusti Nyimas. Cek ginggi ngabalukarkeun beungeut Suji Angkara semu beureum ngan manehna harita keneh ngarobah semu. Sabab kaula teu weleh hayang nalingakeun kasalametan diri si Nyimas euy. Cenah bari ret deui ka Nyimas Dewi Banyak Inten. Si Bagundal. Nya si Bagundal jahat teh jigana ambakeun ka kaula. Sabab kaula geus bisa ngagagalkeun niat jahatna. Manehna sacara licik geus nganiaya kaula bari taya ras-rasan. Dalamun kaula kurang tapis jeung hareupan mah bisa-bisa kaula geus ngababatang karibanusan. Omong Suji Angkara bari ret deui ka palebah Nyimas Dewi Banyak Inten. Kana kabela salira jisim kaula ngahaturkeun rewu-rewu nuhun laksa ketika bingahan kakang. Ceuk Nyimas Dewi Banyak Inten sumembah hormat. Deui ceuk hate ginggi deui pikeun kasakitu kalina. Tekung silila ka eta rohangan muncul jalma tiluan nu saurang lalaki kolot umurna kurang leuwih 60 tahunan. Nu duaan deui jajaka ngora paling umur 22 tahunan garagah jeung karasep. Nu saurang mah ginggi apal yen eta teh Banyak Angga lanceukna Nyimas Dewi Banyak Inten. Lalaki kolot ge kungsi kabireungeuh basa keur aya kabinekasan prajurit ngan jajaka nu saurang ginggi can apal saha ari eta.
Kalau laki kolot nginggi bisa ngajudi yen ieu teh Ki Yogas Citra pangagung karaton anu cicing di ieu puri. Ki Yogas Citra teh kolot anu gagah awakna ajeg teu bongkok meongeun. Harita mamake pakaian sarwa alus, baju buludru warna hideung jenis senting bedahan 5, bendokna jenis batik anu hinggulan. Yogas Citra memang pangagung anu dipihormat ku sakumna jalma anu aya di dayeuh Pakuan. Buktina Suji Angkara oge katembong hormat. Malah rasa hormatna kaleulewihi sabab acong-acongan nyembah oge teu cukup ku sakali. Geus Raden Andika teu perlu neundeun hormat kaleulewihi jiga kitu. Ceuk Yogas Citra. Jisim kaula teh ukur budak satepak anu waktosna para wargi mitra kaum dangu sadayana parantos ceg urang tunda heula ieu dongeng sareupna di Pajajaran dina seri anu ka 38 insyaallah masih hancaeun keneh sakitu rupina anu tiasa kapidangkeun dina dinten ayeuna hapunten anu kasuhun wilujeng kantun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.